Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jang Ahmad tangka ngagak-gak seuri ningali polahan jadi adina. Be, cacarita tenepi ka dadas kitu ilaing magi. Cing inget atuh ilaing tegis boga pamajikan. Teu pantes muji awewe saja nepi ka bebeakan kitu. Make jeung aya ka demo amprud-amprudan sagarupa matak moho. Sagelis lagi awewe gesang tuh bakal aya nu leuwih geulis ge. Kabina-bina keding lain mah. Ceuk Jang Ahmad bari mesem geuh kanu jadi adina. Lain muji dumeh katarik ati Kang. Geuning tadi dangkeun heula. Sok kumaha kahayang kanu renjang. Paralun teuing Kang. Ngomong kieu teh jeung buktina lantaran geus tingali lain ngasa ukur beja atawa cenah cek batu lain emang Kang. Mun segamah nyimimi daek jadi ronggeng gitu. Dina waktu nungan sakedeung bakal mapakan kanca medar Kang. Lain omong tambah bau suut ieu mah, tapi abdi mah kacida yakin pisan Kang. Ngalah teu penasaran sok akang ulin ka lembur nagrak tepungan jenisna lain kunaon ngalah akang yakin kesorangan lain sekadar ukur beja kitu Kang. Ceuk Jang Sugi keukeuh maehna mah hayang nanyerkeun di ronggeng Cahaya Sumirat samalah mah nitah kalanceukna sangkan ulin ka lembur nagrak. Nya hiji poe akang rek ngaja ulin ka lembur nagrak ge hayang ngabukti keur omongan ilaing ngeunaan mimi. Tapi sok sanajan jenisna purun jeronggeng akang macan tatu sanggup ngabangun di ronggeng. Ronggeng ditinggal aki urang loba perkara anu bakal kalenapan ge. Kalenapan kumaha? Lantaran bakal beda antara implengan jeung kenyataan. Kitu ceuk Jang Ahmad maehna anger we teu purun lamun kudu ngabangun di ronggeng Cahaya Sumirat loba kahariwang jeung karempan. Kaharti ku abdi Kang. Tapi sagarupa oge kudu dicoba heula Kang. Ulah ku meok meme dipacok. Nalah ngejat tacan makalangan. Kapan urang mah dharma ikhtiar Kang ikhtiar. Wajib usik ngejatkeun awak. Ari soal hasil teu dama ya urang sangakeun we kan kagungan. Asa kumaha ilaing mah kudu pok tolong gancang ngabukti. Ge mani kudu pok tolong aya kahayang teh kudu buru-buru ngabukti. Jang Ahmad tangka gogodeg ngabandungan pola adina. Kapan boga kahayang malin ngan saukur implengan terus dicitap-cita di lelebah Kang. Tapi jeung prakna ngarah karasa jeung katara. Ulah pikir ngajaul ka alak paul tapi lahir ukul di harudung sarung yang kerek balik kerek eta mah ngimpi ngaranna Kang. Kapan pangeran tos ngadawuh tek maraneh geura minta ka kami geus tangtu ku kami dibere sabab.
Pangeran geus pasti mere rezeki ka sakumna makhluk anu kumelendang di alam dunia asal daek usik naon teh usik diri ngolah akal gitu utuk tongo walang taga jangkrik cicil gogodongan geus dijamin rejekin aku pangeran Kang komo deui manusia anu miboga daya kuragana mibana pamikir ku akalna kitu numpuk abdi makan banges ya lieu lah ari debat jeung Ustaz Bikung teh kieu ya Jang Ahmad ngagagak seuri bangun anu ngeunah nakeranan teu burung Jang Sugih oge milu seuri adi lanceuk alu perkobrol bari kaselangan ku pating barakatak seuri dina hiji waktu Kaimah Amu Esin kadatangan tatamu nu tayalian Jang Ahmad jeung adina Jang Sugih kadinyana telengo tapi bari mawa cautanuk aya kana dua turuina ulah era teuing nganjang ukur mawa kepat sok kaisinan ku pribumi basa anjog Kaimah Amu Esin pribumi gancang aku galege pisan ba ieu teh Jang Ugi ieu teh amoeng ya pajoro Jang nak ka mana ari nyi leha teu ka dieu ku Jang ceuk Amu Esin geus apaleun ka Jang Sugih ku sabab salemur atuh nuhun Amu kalau sampun baju menuju milih kacang di bumina Mang Sapria nah udah ngapain Mang Sapria itu rencana si Jepri nuti pamipiran saeb di tutupan Ararebon gedingannya atau di Gunung Puntang aya Jepri Herman oh nya jalago ngabon kan kaingetan we ka kami mah tapikeun bae nah teuing syukur jadi ku abdi teh dicalakan dia gitu tah pun baju teh da gaduh garapan gitu tah nyata milih kacang amu gaduh kacang tong diomong Ujang geus peot Ujang nya teh sawios mohon dikulub sika digoreng mah da sik pantos sepuhnya panginten waos status teh kiat tema Jang Sugih bari unggah ka jero imah kek ari ieu saha Ujang ceuk Amu Esin bari mencrong ka Jang Ahmad anu ngajanteng di lawang panto ieu teh pun raka pun lanceuk Kang Ahmad demukna mah deumur Ciangsana gitu ngaja ka dieu teh hoyong amangan we sareng teh tembal Jang Sugih mere nyaho ka Amu Esin lamun eta teh lanceuk kena haturan Amu abdi pun Ahmad gitu oh Jang Ahmad muhun Amu hoyong amangan ka dieu ceuk Ahmad bari nyolongkrong ngajak sasalaman ka Amu Esin haturan atuh Ujang sok kalebat Ujang ngantong dipake senang nama darami pingki itu sok kalebat hongan hampura Amu masak ya buktina aku Jang malum orang kampung mama orang kampung cek Amu Esin bari mihulaan unggah ka jero gek diuk dina samak Jang Ahmad terus we unggah gek diuk kareneng jeung adina apunten Amu bilih kawaga waktosna ka dieu oge goleng we nyamung tadi teh kelasan di
Rompok aya cau 2 turu ieu teh. Tas we dicana ka dieu. Sanes kageng mau kamu sanes ieu mah. Da ngarap-ngarap teh si Jepri teh aya kitu tah mohon aya we ka sadina rompok aya cau. Atuh lumayan ulah tami gadoh ngagayot kitu tah mu. Ceuk Jang Sugi bari seuri cau tanuk 2 turu teh dibikeun kamu Esin. Aduh Ujang mending repot ali si Ujang. Amu mah atuh pandang kana bawana Ujang. Diajangan oge amu mah kacida bungahna Ujang. Teh malamu Esin bari nyecian cai kana lumur. Sok dituna hareupeun Jang Ahmad jeung Jang Sugi. Ke ali abah nuju ka mana ambu? Ceuk Jang Sugi tumanya ngeunaan Bah Kune nu subung tai di dinya. Bapak nasinya mah di sawah kene tacan mulang Ujang. Ke ari Ujang duaan teh ngahaja ulin atawa aya kaperluan eta Ujang. Oh hampura amu gasik tumanya bisi bayi aya perkara nu kacida pentingna. Kamu Esin geua tumanya ka semahna. Ngawayagah bisi wae aya hal anu kabilang penting anu rek ditepikeun ku semahna. Abdi duaan teh sejamangan sakantena silaturahmi we amu. Bupi anu utamina mah hoyong jonghok sareng nyumimi. Lian ti hoyong ngawangkong sareng jenisna teh oge aya perkawis anu bade didugikeun ka anjeunna ieu teh amu. Tapi hapunten amunya hapunten pinten sanes kumabantun tembal Jang Sugi bari rengkuh. Oh kan bae Ujang amu geges ngamaklum ke urang teh heula kamar nanya di kamarna kitu ceuk amu Esin bari cengkatus we ka jero rek yang nyimimi mamalihan. Tuluy kadenge sorar ketna palupuh anu kajajak ku suku. Nyimimi kadinya kairing ku amu Esin. Barang sok kahareupeun duanana Jang Ahmad tangkap puncelik panona neuteub meh teu ngiceup-ngiceup ka nyimimi. Nyata pisan omongan adina Jang Sugi. Lamun nyimimi mibana rupa geulis nanding bidadari. Ari Jang Sugi ukur seri leutik ningali ketak lanceukna ukur colohok memang kadu. Jang Sugi ngerasa menang bisa ngabuktikeun sagala omongan manehna kalanceukna nyaeta Jang Ahmad. Ratu Arun jeung amu Esin gukek dariu. Haturan Nyai nepangkeun akang pun Sugi, ceuk Jang Sugi nyolongkrong ngajak sasalaman. Jang Sugi ka nyimi mah kurang wawuh tapi remen ari ningali mah. Haturan Kang, walon Ratu Arum pondok. Ari Jang Ahmad demek colohok keneh panonna rutret kaluhur kahanap jidikeun ka nyimimi. Jang Sugih nyegeng kalanceukna bugoe Jang Ahmad ngaguru greuwaseun. Atulah Nyai akang pun Ahmad ceuk Jang Ahmad tagibur leungeunna nyolongkrong ka Ratu Arum. Sami-sami Kang, aturan. Tembal Ratu Arum bari imut. Naon atuh Ujang ukur cai hungkul we cai ladawuhna ieu teh. Ho da malum atuh di kampung Ujang. Ceuk kamu Esin tamada kasemah teu bisa nyuguhan. Keun wios atuh amu sakit oge tos cekap kamu abdi mah amu. Tembal Jang Sugih bari manggut. Karsan Nyai teu nuju angkat-angkatan ya. Ceuk Jang Sugih muka wangkungan ka Mimi. Hari angkat ka mana Kang? Angkat besi. Abdi mah ukur ka kebon we sareng nyiiting. Kalantaran mapasa sampalan. Ngaslu kanu bala mun lala berumbah Kang. Walau Ratu Arum ngomongna adabna kerangan.
sabab mahna keur aya di alam manusia kudu bisa tapa-tapa gitu. Duh, ku kalalesan atunya. Gelis teh mata kayung-yung. Salesna pun kang kadieu teh gaduh perkawis anu hade anu bade didugikeun ka saila nyai ieu teh. Namun ieu mah salse wae lah ngawangkong nanya cek sugih deui bebeja ka Mimi lamun maehna boga maksud ka Mimi. Ari jang aman demi lucu marita dumadakan asa heureun koleta kabur eleh babar kasima ku anu gelis. Mangga gerabalaka we naon pamaksadam namun sapanina nyebut perkawis laki rabi atau napi papacangan. Duh, hapunten ya hapunten abdi mah nampi mari abdi mah hoyong amangan kene alim katalian ku sasaha. Jangan gitu tah udah kahartos Kang Ratu Arum togmo pisan ngomongna lantaran nu datang ka imahna lolobana ngajakan kawin. Sanes perkawis eta nyai sanes swear akang mah. sanes perkawis eta. Margi pun Kang mah tos kaduh bojo nyai nya. Pun gitu deui pun lanceuk sok sanos teh acan nikah oge. Ka istri mah ya kirang moher alias kebuk gitu. Cek Jang Sugi bari ngareta lanceukna bubuh we Jang Ahmad bunget bareube panonna muncereng ka adina. Ratu Arum ukur habeulanya seuli. Ujang amu mah are kacai heula rek we sing jalongjon ngobrol jeung si nyai nya. Cek kamu esin bae cengkat. Mangga mu tema Jang Sugi. Hari iya causaha amu cek Ratu Arum maehna kakarek apa lamun didinya aya cau tanduk dua turuy. Oh eta canakna Jang Sugi nyai Jang Sugi sok nya. Amu kacai heula. Kamu esin ngagejeg keluar dari ngelek wadah. Ari Ratu Arum kumetap ningali cau tanduk anu sakitu yang koneng. Kang ditampi cauna nya Kang cek Ratu Arum teh aku semana kedawa kue ngahancat cau tanduk bangun kokomuan. Jang Sugi ukur sirereting lanceukna tapi bisa ngamaklum karena polahnya Mimi. Aduh nuhun Kang ini alamis pisan cauna. Abdi masuk emot ka Simang Nanar we titu Cipete sok mintun cau teh mun alamis kieu Kang. Cau pantar nya genetik da busekal Kang. Cek Mimi bari maresan cangkang cau digunukeun di sisi habu. Sami-sami nya sami-sami ya keun hoyong kelima pun engkang lah bade ngabantu nikah dieu nya temal Jang Sugi bari rada kaget sabah saus saturu teh meh peren kabeh. Kieu nya nya akang teh aya perkara anu bade didugikeun ka nyai ieu teh. Ya mugi we diregepkeun ngarah ka hartos ku nyai. Jang Sugi ngamimitian di Cumarita rek nepikeun maksudna ka Nyi Mimi. Mangga Kang Temal Ratu Arum saregep ka Bandungan. Kieu nyai nya ye urang nyase we tapi angkang hampurannya akang ngawagal painten. Teu akang suwer abdi mah akang teu tada ka mana abdi mah pantai tu disaurkeun ku abdi paling ka kebon abdi mah nguneur kitu Kang. Nya nuhun atuh. Kieu nya ieu mah ngaguar lalakon heula ti mimiti ngalah nyai ngartos. Kapungkur nya kaluhun akang gaduh lingkung seneronggeng anu kakoncara wah pokona mah tos sabibir hiji we lah. Nu namina teh nyata Cahya Sumirat nyai. Keke ari ronggeng teh naon sih Kang? Cek Ratu Arum nyempad tumanya ka Jang Sugi. Oh, nya mah moal apa? Naon ari anu disebut ronggeng?
Ari ronggeng teh nyainya ibing atawa tari anu dipilih ku kenang jeung pakakasejena gitu nyai. Ari anu ngibingna tayalian iwati istri nyainya ronggeng mah aya kana 4 atawa 5 jalmina gumandung lah eta mah. Ngibing lagi dulu panggung sok dibaturan ku lalajo bari disawer ku artos nyainya. Lingkung sani ronggeng sok di ogan atau napi diondang ku pamangku hajat gitu nyai ya ku sing sahabai ali nungogan mah gitu tanya ogan teh nungonang gitu nyainya namina oge hiburan keur ngahibur balarea yaitu ngitung pakaulan gitu nyai. Salajengna kumaha kitu Kang? Ceuk Ratu Arum ngerasa penasaran. Hapunten yang Kang bade ngiling cumarios ye. Cek Jang Ahmad akhirna mah wasat cumarita. Jang Ahmad weukeun cumaritana. Pun Kang sareng Rai Sugi nya gaduh paniatan hoyong ngabangun di ronggeng Cahya Sumirat kitu Kang teh. Anu tos puluhan tahun tilem nyai. Ya oge susuganan pareng nyai tang-tang hoyong ngalaranyahan deui we kitu nyai. Najan moal kasohor kawas bihari anu langkung tamina mah neraskeun raca karuhun we nyai ulah dugikeun ka parem teuing. Tah kitu maksan Kang teh. Ki ali ronggeng teh di mana bae mintona? Pokna Ratu Arum taletena keranan. Ari minto nama gumantung kanung lemna nyai nya sasat nama unggah kampung nyorang pilemuran ku hal ieu pisah nyai pun engkang dongkap duaan ka dieu teh bade umaja ka saeuda nyai susuganan wae nyai keur sajantan ronggeng namun ulah waka condong kana buruhan ieu mah urang ngawangun heula kitu. Mama nawian kapayuna ronggeng urang teh langkung majeng gitu nyai. Eta mah nyangakeun ka nyai kumasaena. Kitu pokokna Jang Ahmad nyarita panjang lebar nepikeun pamaksudanana ka Ratu Arum. Ratu Arum sajongjongan mah ngahuleng ngadenge caitan Jang Ahmad teh. Tapi anu narik ati pikeun Ratu Arum nyaeta bisa nyaba kasaban wawangkon. Anu hartina bisa ulin ka tiap kampung bisa nganjang ka unggal lembur. Pikeun Ratu Arum ka cidaatona sabab manehna mah resep ngancong ka mana badeosna toloheor lah kana bae nepina. Teulilah Ratu Arum kedalisan. Abdi kalintang katagiha katajina Kang. Ku kasauran akang duaan. Suwer Kang ya, abdi suwer Kang ya. Namun da abdi mah teu tiasa ngibing Kang. Subawona ngarengkenek, ngengklak gitu. Ketiasa. Sana di abdi kacan kantos, kacan kantos Kang. Tenang naon ya, itu naon. Kapan sama meminton teh salena oge. Salena ronggeng juara heula duit tamaher sareng pariga gitu nyai. Dan kemah diselengan ku pagmipar teh pagmiri gitu nya. Jantan jasa di royogeun sareng gerakanana samangsang ibing tenang mah saya pada mohon kudu dilatih heula. Ceuk Jang Sugi milu mairan caritanan ceukna. Ya kahatos pisan Kang. Jantan kumaha salajengna Kang? Ratu Arum cuma nya deui. Mohon kinten-kintenna kitu tanya. Kinten-kinten aya mah. Saira nyai keur sajanten dongeng, janten dongeng, janten ronggeng gitu nyai. Ceuk Jang Ahmad nutup antep ka Ratu Arum. Ya Kang abdi mah mangareh teuing sih sejangiringan bae. Tema Ratu Arum teu bapa mikir. Nuhun bisa nyai, nuhun pisan. Alangkan duaan bina pisang pingkeunana oge ye.
kan ari tempat kanggo latihanna di dieu maksudna di bumi pun adiwe di lemur nagrak ya. Nagrak pakas panggilin tos saya ditinggal pun aki kang ronggeng anu saesna mah ya gampilah kantong larian. Sakayana nya hatu nu pisan ku kasiapannya oge duh nuhun pisan. Ya urang ngawangun mudah-mudahan cing kawentar anu langkung kitu nya dibandingkeun sareng anu atos-atos. Jang Ahmad jeung Sugi kacidang ngarasa bungana ngadenge nyimimidaikeun jadi ronggeng ari soal tu bisa ngibimah bisa diwarah nepi ka bisa. Ari Ratu Arum ye harita keur ngemat pangawasana nyipta jeung nyurupkeun gerakan ibing kana dirina. Kangaranan Ratu Jin atuh bisa mancala sakahayang bisa ngawujud sakarep insun. Hapunten nya Kang, abdi bade nyubian ngarengkenek ibing ronggeng. Ceuk Ratu Arum bari nangtung. Jang Ahmad jeung Jang Sugih silelelet. Tapi teu wani cumarita ukur neuteub kanu nangtung dariukna ngageleser melelongkrang ngarah lalaga. Ratu Arum nangtung ajeg lalauna sukuna ngageser ka wasrek masang kuda-kuda. Awakna didoyongkeun marengan kadua leungeunna meleber rengkenek. Ratu Arum ibing ronggeng. Gerakan ibingna kacida lincahna, awakna leuleus samang sangigel. Najan teu make pamirig tapi nincakana wirahmana awak anu sampulur kademol. Ngagitek imbit meni rindat panona matak tiberat marangan imut pagirutna ngaprenyeh matak urui sokomo waktu ngakiang pangkal muih imitna muter ngacen kawas dicentok-centok imit anu cemplut teh sigan wagupayan pokok masih arah banget. Awakna centang bari leungeunna meber kawas julang apak. Panona semu meletet badis nganti pamahugi. Matak teuing deueun anu nenjo. Jang Ahmad jeung adina Jang Sugih panona paruncelik niteup kanu ngibing. Ngadadak awakna pating sariak, hate pating seledet tepuguh rarasaan. Komo Jang Ahmad mah sumutna calawak bari ti korolok-olokan kawas lonok. Adi lanceuk ukur gogodeg bari kumentrek karasa kataji ku ibing Ratu Arum. Ratu Arum geus rengset tina ibingna gek diuk deui dina samak. Punten abdi mah mung tiasa sakitu Kang. Ceuk Ratu Arum bari imut. Atuh. Teu sangka Nyai. Aduh, nyeganya gini bisa gak sih Nyai? Ya ningali kieu mah mata kaehdana anu nempo Nyai. Kacida hadena eta ibingan teh, nya Kang nya justru eta. Geu mah. Geus sidi kieu mah bihasileun boga pagi minggu mah. Teu sangga. Ya geu nya. Alah Nyai geus parigal pisan dina ngigel tarina. Tema Jang Sugih bari mencetan tarangna awehing ku bingung. Teboga panyangka lamun Nyimimi geus mahir pisan dina ngibingna. Sok padahal Nyimimi ngomongna teu apal perkaronggeng, tapi buktina geus parigal pisan geuningan. Alah, engkang masa ngimpi ieu teh. Ningali ibing Nyai anu sakitu hadena. Nya Nyai moal aya nu bisa mapakan kenapa nggak bisa Nyai mah. Ngajan kanca medar boga ronggeng kahot oga eleh kalelen ku Nyai mah. Duh bingah bisanya Kang da bener teh ge di matak sugum mah eta karek ningali sakali kieu ya duh jadi gede harapan akang ceuk Jang Ahmad dan melakeun rasa katajina ka Ratu Arum boga angkeuhan lamun Ratu Arum bakal dironggeng anu kacida kawantarna. Jang Ahmad oge hatena mah ngarasa helok
sabab anu pajar teu apal perkara ronggeng tapi geus maher dina ibuna. Atuh nuhun Kang upami kaanggo mah tapi punten abdi mah sakiboktosna da teh anu ngajar Kang. Abdi mah apal oge henteu panaroskeun ka Akang oge. Apunten nya Kangnya satelasna kumaha Kang? Ceuk Ratu Arum hayang apal. Sok ge dicaritakeun ge. Oh nya siap Kang. Sarantos waktos margi Akang sareng kilancek bade badan teu heula. Utamina mah perkawis pakakas pangili gitu nya nu kedah di kunya ka dieu ka Bumingkang. Kayak saparantos sareng sema ya tangtos engkang ka dieu deui ya anu panganyai gitu. Tembal jang ugih minta waktu keur nyiapkeun sagarupana kaasup kukunya pakakas pangiring ka imahna. Mangga Kang eta mah nya teu langkung engkang duaan Kang. Ceuk Ratu Arum beungeutna marah mai awahing kubinga. Sanes kirang sono nyainya ieu. Engkang duaan teh bade badan teu heula anu langkung paos di lorompok. Engkang duaan teh saja pamit we nyinya hampura ieu geus ngawageus ngaganggu panginten. Ceuk Jang Ahmad bari nyolongkrong ngajak sasalaman kitu di Jang Sugi sarua sasalaman ka Ratu Arum. Mangga di kantun. Nya Akang atuh. Mohon ah. Mohon nyai nuhun pisan pangbagana ieu nya Akang bade pamit we. Ceuk Jang Sugi bari manggut. Mangga Kang Rujeng. Tiba Ratu Arum bari ngagupay. Jang Ahmad jeung Sang Sugi aririt ninggalkeun imah Ratu Arum. Caturkeun Jang Ahmad jeung adina anu geus araya di imah. Satu tas mulang ti imah Nyi Mimi, duanana baradami anu leuwih paheut. Ya anak Kang mah teu boga panyang kadi. Lamun Nyi Mimi sakitu geulis sampereunikeun walah. Asa kakarek nempo. Ari geulis lama kawas Nyi Mimi mah heueuh karek ninggal ieu nangan kegegas inget baheula Akang boga baturan si Arab kitu tah irungkung-ungkungan imitna demplu sampulur ku alus laut kali bobohongan gih ceuk Jang Ahmad teu weleh gogodeg saking katajina ku tangtungan Nyi Mimi. Nu mata kaita abdi kantos awaksa ka Akang kan Nyi Mimi geus jadi catur urang lembur nyai carita barea Kang nyaita ku kagelisanana anu nanding widadari si Prahenol teh mah teh cawadeunana Akang geus ngabuktikeun pan kulit sakitu koneng umyang atuh eta pinareup Kang pinareup nih nyeungsung teh emah Jang Sugi bari nyarenge seuri kagugu ku omongan lanceukna. Satadina Akang teu ngaduga akal badinya kangaranan awewe geulis geus tangtu kitu ilahana. Tapi samangsa tebung jeung jenisna aduh kacida bedana jeung geulis awewe pada umurna. Geus bisa ngomong deui Akang mah ge kabayang wae Akang mah deui kageulisanna jeung Mimi aduh dibanding ke jeung si Cepopon mah jauh pisan. Ya pokoknya mah urang gancangan we lah ngabangun di lingkung sinronggengnya gih. Tapi urang make ngaran anu anyar. Da teu mungkin ronggeng ngaranna Soneta Group teu mungkin. Geus we lah. Naonnya ulah Cahya Sumirat ulah. Atawa naonnya Sarya Kelayung gitu. Atau naonnya kitu pok-pokanana Jang Ahmad kahudang sumangetna pikeun ngabangun di ronggeng ditinggal karuhuna. Jang Ahmad geus boga
kayakinan ku ayeuna Mimi anu jeronggengna geus pasti bakal mawa nanjeur kana lingkung senina. Ya setuju pisan Kang, leuwih gancang leuwih hade pikeun urang kalinyangan ronggeng anu sejenna we mah Kang. Minangka panambah lantaran ronggeng kojo mah geus aya Nyi Mimi kitu. Ngan abdi mah asa helok ya Nyi Mimi di mana diajaranya Kang nya. Nepi ka bisa mah hele nyibing. Rasana di Nagrag can kabejakeun aya anu nganggap ronggeng. Ceuk Jang Sugi ngarasa bunga kacila ngadenge carita lanceukna, tapi Jang Sugi oge ngarasa penasaran sabab